Mbak, saya mau bayar hutang sama hutang yang kemarin. Ini uangnya, Mbak. Oh, terima kasih ya, Teh. Kredit, kredit. Makasih ya, Mbak. Iya, Teh. Kredit, kredit. Nih, hari tadi tukang naon? Oh, tadi tukang kredit, Cek. Oh, tukang kredit. Oh, nya, lain eueuh boga hutang ka tukang kredit. Tong tarik-tarik teuing ngomongna. Nah, emang aku naon, Cek? Sieun adenge jelemana nih. Berarti bener, Uci masih kena boga hutang kan? Masih. Kan bae we, da jelemana ge lamun panggih jeung urang teu nanyakeun. Keur naon di pikiran? Atuh ulah mentang-mentang teu ditagih. Euceuk jadi kagenahan. Jempe wae teu daek mayar. Ih, genah lah lamun teu ditagih hutang mah. Nu bahaya mah lamun ditagih-tagih hutangna. Cek, lainna ditagih hutang wae, tapi nu bahaya eta lamun nu boga hutangna geus embung nagih-nagih deui. Nah, bisa kitu nih. Nya atuh Cek, kan perkara hutang mah bisa dibawa sampai mati. Cek ada milih nu mana, ditagih di dunia atau di akhirat? Atuh ditagih di dunia lah, atuh ditagih di akhirat mah engke bisa asup neraka. Tah, jadi eta nya ho, inget Cek, hutang teh bisa mawa urang ke neraka. Ini sepi kieu, can aya nu balanja. Alhamdulillah aya Cah Haji cigane rek ngararisan. Nya Cah Haji rek balanja. Hayangnya nyak 1 kilo, beas sakarung. Gulana 2 kilo, tapi beasna nu 5 kilo. Nya kela Cah Haji. Iya Cah Haji 180-an. Ya Nur. Naon ieu mah kartu bansos. Cah Haji lamun balanja make duit, lain make kartu. Di warung urang teu narima kartu bansos Cah Haji. Kartu bansos oge aya duitan atuh. Emang geus ayaan. Ya Haji can nyaho sih. Engke lamun ayaan pasti rame Nur. Engke kumaneh langsung potong hutang. Oh. Jadi iya teh bisa Nur. Oh bisa. Anggap we si Haji ngagade kartu. Teu bisa Cah Haji. Tungan atuh Nur. Teu bisa.